Coy, maneh apal teu gogog? Gogog alias dogi teh nya eta sato anu bentukna rupa-rupi gumantung kana jenis jeung rasna. Aya gogog anu badag jeung kuat, aya oge anu leutik awakna. Gogog buluna aya nu panjang pondok, kandel, atawa lemes, jeung warnana oge beda-beda. Aya anu bodas, hideung coklat, nepi ka campuran sababaraha warna. Gogog boga cokor opat anu kuat, lumpatna teh gancang jeung lincah, bisa ngudag mangsa jeung ngalakukeun gerakan kalayan gesit pisan. Gogog anu dipiara bakal nurut kadunungan sabab ieu sato teh miboga rasa satia jeung peka anu luar biasa, malahan bisa ngalindungan oge tina sagala bahaya. Gogog biasana dipake keur ngajagaan imah, sabab ieu sato teh peka pisan kana sagala hal anu aneh, mencurigakan, komo lamun aya jelma anu tulag tolog ciga bangsat mah ieu sato bakal langsung ngagogog jeung nunjukkeun waspada. Meunang beja ceuk tinu dipercaya, cenah mah gogog teh bakal ngageberkeun sorana atawa bakal gandeng ngagogog lamun ninggali jurig atawa hal-hal goib anu teu bisa katinggali ku jelma. Dina ajaran Islam, daging gogog teh haram teu meunang didahar. Ieu teh geus jelas dijelaskeun dina aturan agama, sabab gogog dianggap najis tina segi syariat agama. Tapi sanajan kitu, gogog teh tetap bagian tina ciptaan Gusti nu kudu dihargaan jeung diurus kalayan bener. Sabab sato oge boga rasa jeung boga peran dina kahirupan urang sapopoe. Hatur nuhun parantos nongton, tong hilap like, komen jeung subscribe channel YouTube Kuring Konten Edukatif 9097.